Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Abdi Muhammad Abdullah Adil Satrio. Dina episode 4 ieu abdi bade neraskeun dongeng si kabayan episode 4. Wilujeng ngadangukeun. Dina episode 3 didongengkeun eta mitoha si kabayan asup ka karung. Teras Bobo babari ngahareup-hareup si kabayan bakalan mawa manehna ka bumi sapertos kajadian manehna mawa si kabayan. Adzan duhur kadengnya langgar ti kajauhan. Si kabayan ngeureunkeun pagaweanna heula. Ditinggalina mitohana henteu sareng manehna. Nalika manehna ningali ka jero karung, manehna asup mendak mitohana eta keur sare. Teu seueur nyarios si kabayan saterusna ngabeungkeut karung eta. Teras ngareret mitoha si kabayan ruas kusabab manehna diseret ku si kabayan. Manehna oge ngagorowok ti jero karung. "Kabayan, ieu abah, entang nyeret abah sapertos kieu." Nanging si kabayan angger we nyeret karung nu eusina mitohana eta dugi ka imah. Sanggem saraya nyeret karung ieu kanggo tempat kacang koro sanes kanggo jalmi. Kusabab kajadian eta bapa mitoha si kabayan ambek pisan ka si kabayan. Manehna ngabungkeum si kabayan embung ngajak ngawagel serta ngasumawonten ngalongeskeun beungeut. Lamun si kabayan nyapa atawa ngajak nyarios, manehna katembong ceuceup pisan kalawan inantuna. Anu kedul deui seueur alesan eta. Si kabayan nyadar mitohana keuheul ka manehna eta. Dek kumaha oge manehna rumaos henteu raos diperlakukeun sapertos eta. Manehna saterusna milari cara supados mitohana henteu deui mikangewa dirina. Kapanggih cara eta, manehna naros ka pamajikanna ngeunaan nama asli mitohana. Nyaho nama asli mitoha eta pantangan akang? Sanggem nyi iteu ngingetkeun. Naha akang henteu acan teang perkawis ieu? Nah, cekap sakieu dongeng si kabayan kanggo episode 4. Si kabayan keur bentrokan ieu jeung pamajikanna. Kira-kira kumaha cara si kabayan nyeleseukeun masalah ieu? Regepkeun kalanjutanna di episode 5 saatos ieu. Abdi Muhammad Abdullah Adil Satrio ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu tos bade ngadengungkeun. Abdi nyuhunkeun hampura. Bisi aya kalepatan dina tutur kata. Hatur nuhun.